Assalamualaikum baraya masih kene dina ngoprek kandang tapi ayeuna mah alhamdulillah aya kamajengan atos beres anu handap tapi nujung didamelan teu kapidiokeun kumargi sapertos biasa hapena diange kumurang kali rajin atos beres ari pek teh aya nu henteu kapiku dilebet jadi we kudu asup deui ka lebet untung di jerona lalega ieu teh sim kuring teh ngahaja ngadamelna lalega ageung kumargi nya kitu teh ame hese dikodokna kalebetna jadi pami bade nyanak hayam teh lumayan rada sesah. Ieu kantun ngadamel pantona ceuk paribahasa mah sareng kari milarian eusina nyaeta hayam da anu handap mah tos tiasa disimpenan hayam. Urang meser heula hayamna sareng milarian heula milikna ari hayam mah ketang seueur anu teu aya mah eusip esakna. Ieu teh kantun ngadamel sorondoy ka payuna soalna pami hujan ieu teh morot kana kandang sareng teu aya kanggo ngiuhan engke pami maraban hayam. Kumaha cek baraya kandang anu kenging ngadamel sim kuring sae teu tapi ari cek sim kuring mah lumayan lah dari ngadamel kawas batur mah anu sae mah acan tiasa ieu mah paya aya kanggo ngiuhan hayam heula we nya sugan ka payuna mah tiasa ngadamel anu sae kawas batur.